Ye, sikap orang tergantung sikap maneh kumaha ka urang. Maneh bager urang bakal leuwih bager. Lamun maneh jahat piraku we urang kudu bager. Tuh mah. Cik atuh ontohan teh ngomongna ulah deket-deket teuing sia mah. Ieu bau surgana kuat ieu mah bau teuing murel teu penting-penting teh mah ulah deket-deket teuing ya bang ieu aing beuteung kosong teu kuat sakin ieu lieur sebel aduh nyameun ge sia nih kan pikeun ka bau waduh kitu lah. Halo, Kadun. Di mana? Kalau kakak ayo we ulin, kira aku aing kudu dibawekeun ka kebon warung mah meh nyangsang. Lain naon. Ayo urang gara balaja daging. Karena ge saur mimiti, ye, saur mimiti, kudu aya daging, kudu aya ayam. Lain naon, daganana ge babenyit. Ai saur mimiti mah kudu aya daging. Kitu ye, saurna geus 2 minggu, geus 3 minggu. Paling ge mih jeung nog. Kan kita busul mah bujur. Sok buru balik. Ramadan tiba, api-api puasa eta sungut bau rokok surya. Isuk-isuk mah buka engke sahur milu sahur. Lamun sungut maneh dipake ngahasut jeung mukakeun ai batur, pake oge irung maneh keur ngambe bau bangkena hate sorangan. Baledageun. Sok aya paribasa. Awewe mah kudu pinter dangdang. Sameme ku salaki diselingkuhan. Dengekeun. Tong boroning urang ye anu ciga buntelan bekok ieu, anu ciga muning depan. Sekelas artis ge nu sakitu cantik, nu sakitu mulus, nu sakitu glowing. Eueuh tapak-tapak perang ya dina bitisna ge. Anger we tempo salakina riwayatna resep selingkuh mah ye diselingkuhan. Sabarana ge selingkuh mah panyakit, kecuali eureuna teh lamun hirup sangsara. Cek terus. Jeung aduh bener teu beledageun. Aing ge nyaho buah buruk mah bakal ragrag. Tapi lamun sakirana ngabauan ka aing, ka keluarga aing, lamun teu dituar tangkalna, ku aing dirabut jeung akar-akarna. Yes. Tapi ieu lain soal tangkal. Baledageun. Aduh guys, kuat panasnya cuaca. Pan di langit ada matahari, di bumi loba nu iri, nempo sukses kapanasan, nu diteang kagorengan, ameh aya bahan omongan. Baledageun taku sia. Repo. Misteri anu acan pernah kapecahkeun nepi ka ayeuna tentang nukeran duit. Ye nya dengekeun. Cek, ye. Ade nukeran artos. Hawa nya cek urang ge moal dibere, tapi kudu kieu ye carana. Cek, naon? Eser permen. Tok. Ieu sabaraha, Cek? Bu. Oh iya acisna. Doangan. Duh, kan cek urang ge misteri yang belum terpecahkan. Nukeran eueuh meuli 1000 mah dibere. Kumaha teh? Bener sarua di dinya aku. Naon itu sih menur ngalamun siga anu waraas kitu aya. A few moments later. Lamunanmu, seberat apapun hidupmu, aing mah teh rek kulit. Kata-katana tuh, Cok. Kata-katana agar si Kardun, sia Kardun yang punya pamajikan, jangan lupa ya kirang bara mere emas jeung berlian atuh sia teh posting-posting banget na hek bere caption ya buat nyirorok kidulku, nyironggengku, nyirorengku, goreng adatku, Aisyah ulah disumput-sumput wae, da lain barang selundupan yang ilegal. Sakitu. Meledak. Boga HP. Ajaran keur engke nyieun video. Cek tempat tinggal. Baga, bawa HP menang naon eta tuh. Naonnya? Pas
pasti keur ngomongkeun aing. Paduli atuh aing ngajakeun we. Ngajakeun. Paling oge eta meuli HP. Na nganjuk, na online aing ge nyaho. Kita tadi. Cek, kunaon sih micing karet cowok di dinya? Aya naon? Hah? Ah, henteu, biasa we ieu mah. Keur ngomongkeun parudak. Lain, Cek. Dedengean ece mah ciga ngomongkeun ece, hayang nyaho HP, gitu peda ece boga HP anyar. What? Ah, henteu, Cek. Bari naoge da hayang HP mah ayeuna mah kari nganyuk we, online. Ah, ieu mah tuman ngomongkeun aing, ciga mah panas peda aing boga HP anyar, awas ya. Cek, mana balik tinggal we nya. Ya mah kulit kieu tah tiis tah pikiran teh dek meunang nganyuk, sia dek meunang mau kumaha aing we HP mah. Tong sok sombong. Dangaran aja lemak mah moal salilana di luhur. Lamun teu murag sorangan, pasti bakal dituar batur. Bener teu. Baladageun. Denge kusianya, aing edek disebut tante-tante, aing dek disebut ibu-ibu, aing disebut geus kolot ya kan bae ya. Aing mah umur kolot tapi jiwa aing mah tetep muda ya. Seleranya juga muda ya, dengekeun. Edek sia resep, edek sia teu resep, bodo amat lain urusan aingnya. Dadah. Cus. Ari ngomong ka batur dulur. Ari ngomong ka batur turunan. Yes. Waduh, ieu mana dulur, mana turunan, ieu mana saudara teh ieu. Tempo lebaran mah unggah-unggah acan, bari teu satahun sakali. Boro arah nganggap dulur, ieu aya nu kitu mah. Nganggap nage nganggap batur we. Oke we tempo nganggap dulur na teh lamun hajat ngawinkeun, lamun sunatan asya kakara ngondang nganggap dulur. Ngomong gering mah ieu ngabejaan hayang diberek abdi. Rek salingkuh, sok. What? Rek satia, alhamdulillah. Atuh bosen, tinggalkeun. Tong riweuh, gampang jeung saya mah. Beledakeun. Dengekeun besti, ya aing dek kabejaannya. Ka awewe anu acan boga jodoh. Dengekeun Nurmi. Sok aya paribasa cenah muneangan pisalakieun anu bager. Anu bager TKD yeuh tong salah lain lalaki anu cicing sapoe jeput teka mamana. Tah anu kitu mah ngaranna lalaki stroke. Yeuh lalaki anu bager mah anu gawena teu eraan, anu gawena teu gengsian. Paduli teuing awakna cakeut kideung oge, nu penting mah halal jeung aya rejekian. Daripada laki anu jangkung gede kasep sampulur dagoan pamere batur. Bener teu beledageun. Dengekeun besti, lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing ulah sok kababaturan. Keur ngabesti yeuh curhatan aman, geus teu ngabesti mah dibeja-beja deui. Yeuh, lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing, hayang aman curhatna ka salaki. Yes, dijamin moal nyebar. Ngomong curhat teu gableg duit mah. Pura arah ning hayang mere, ngadengen age sudieun. Oh no. Beledageun. Dengekeun kardun. Hirup ulah loba gaya. Pan eta tempo dicobaan, loba gaya mah tempo isuk-isuk geus teu berdaya. Karunya teuing.